Hadirin hormaten simkuring dina satu acara ieu dikawitan aya sababaraha acara anu bade kasanggakeun anu diantawisna aya ngecakeun aisan dilajengkeun kana siraman oge ngaras supados teh yang kolong teh kana waktos sumangga acara dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu mitambayan. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu mitambayan. Mega hidemang kanyinglar, mega bodas mangkanya cas, kasilih tembang kaheman rek muka gapura bagja Sok gelis aya negara muntang panjanten ramang bapakna majeng kapayun mapah ka ditu neng muntang pak mangga jalan ari calik mangga munjung mah ulah ka gunung, mujak mah ulah ka sagar. Gunung mah sok rajen bitu, sagara mah sok rajen sel. Gusti Allah nandeskeun yen sing sahabat jalmi nu tacan kenging panghampura, tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Gusti Allah moal ka ngahampura. Ku kituna dina waktos anu sakieu saeana, sok hidup ayeuna. Tadi muntang kana janten rama, sing emut bapa hidup. Eta imamna di kulawarga anu salawasna mere pituduh dina jalan kahadean. Mamah ngais kahidap ieu mitembeyan. Mamah bade ngalepaskeun tangga pikawit punten enjing hirup hidup ulah hayang deui ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Hidup sing bisa lempang sorangan, hidup sing jadi kulawarga anu mandiri ulah yang ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Bapak dikawit punten enjing putri kakasih bapak bada ditikahkeun ke jejaka pilihan hatena Bapak ridho. Gelis apa hidup ngaridokeun hidup sanaos manahna mah pasti abot ngalepaskeun hidup. Sok sieun hidup aya adalah hirup jeung batur. Bapak pasti melang. Teu aya rupangnya jeung mika cintana salain ti bapak jeung mama. Tapi ayeuna geus cundukan hidup bakal lempang jeung batur niatkeun lillahi ta'ala nikah ieu sadaya anu janten hahalang sadaya anu janten harungan mugia sadayana ditangtayungan ku Allah dibukakeun pintu lawang surga anu salame ku hidup kapopohokeun mangga mamah dibuka aisanana disimpen ka pangkarkeun mangga dibeka sok geulis ayeuna satencan hidup sungkem kanu janten rama mangga calik lah dipayun mayun kapal tah geus di dieu hidup nyalikan sinjang anu 7 regepkeun ku hidup dina sinjang anu 7 ieu teh tangtosna sanes bae sinjang anu ku hidup bakal dicalikan tapi oge seueur anu ku hidup tiasa diguar diantawisna nyaeta dina dikawit hidup gubrag ka alam dunya hidup dipedong ku sinjang kitu deui jaga di mana hidup bakal mungkas mangsa kahirupan hidup oge bakal dirurup ku sinjang tah eta salah sawios anu aya dina ieu sinjang gelis sok dina waktu anu sakieu saeuna
upami bada di etang ayeuna cong buar hiji-hiji na tina sinjang anu kahiji dugi ka nu katujuh dina lambar anu kahiji ngandung hartos hirup hidup bada nikahnya eta lillahi ta'ala kade teu aya sanes niat anu kuat eta anu bakal janten cukang lantaran hirup hidup rumah tangga hidup kenging kabagjaan dunya rawa akhirat. Lajeng lambaran anu kadua eta sami ngandung hartos ti kawit dinten enjing hirup hidup tos moal nyerangan deui tapi tos aya anu nyerangan nyaeta caroget teh. Lajeng dina lambaran anu katilu ieu ngandung hartos papagon agama kade gelis niat nu kahiji eta dikiatkeun dina lambaran anu katilu. Lajeng lambaran anu kaopat ngandung hartos dina salami hidup rumah tangga aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan anu diantawisna nyata kidul kulon wetan sareng kaler eta anu ku hidup bakal kasorang. Salajengna lambaran anu kalima ieu ngandung hartos papagon agama kade rukun Islam salat anu 5 waktu ulah dugikeun ka diluluy. Salajengna lambaran anu kagenep ieu ngandung hartos rukun iman kahade ieu anu janten bentengna dina sagala hirup kahirupan hidup. Lajeng dipungkas ku lambaran anu nyaeta tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu kemelendang di alam dunya sadayana bastina bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu eta anu hidup bakal kapayunan. Gelis sateuacan hidup sungkem ayeuna hidup mangga mayun kapayunan mamah hadieu gelis mangga calik heula gelis sateuacan hidup sungkem tinggal heula soca mama emot-emot ke di dosa anu matak tugenah kana mana hidup sering nyentak sering ngarahutan kana manah mama tah eta anu ngalantarankeun be Allah bendu tah eta anu ngalantarankeun doa hidup teu dikabul ku Allah tah eta anu ngalantarankeun katutupna lawang pantu surga anu salami ku hidup kahihilapkeun. Emotkeun deui geulis neng nalika salapan sasih lamena hidupna patuangan mama sasasi hidup ngaheran 2 bulan rumengga 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan hidup gubrag ke alam dunya bari dibarengan ku getih nu lambaran. Mama hidup ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa mama hidup ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa getih lalambaran 2 tahun lamina mama hidup nyusuan ka hidup lamun dietang geus sabaraha liter encai susu mama dina nyusuan ka hidup sabaraha liter encai susu mama nyusuan hidup salami 2 tahun lamina geus bisa naon hidup mulang tarima kanu jadi indung geus bisa naon hidup mulang tarima kanu jadi kolot sok gelis geura emutkeun deui nalika hidup nuju teu damang sakitu hariwangna mama sakitu melangna mama sering ngadoa ya Allah hawatos pun anak teu damang hawatos pun anak sok bilih teu kieu istri tepaakeun ka nyeri ka abdi mama hidup ngabelaan teu mondok sakitu dinten lamina ngabelaan bobona oge ngan saukur dugikeun bari calik ngantosan hidup sok sieun hidup aya dalah di kumaha ayeuna upami diuwihkeun nah neng kantos hayang ngauwihkeun ka nyeri mama nuju mama teu damang hoyong pernah kantos ngadoa ya Allah tepakeun ka nyeri mama ka abdi tah ieu buktos yen ibu mah salawasa kanya taya wates wangenna taya barang kinasih sok ayeuna geulis keur ngebersihan raga hidup keur ngebersihan jiwa hidup ayeuna hidup gerak nyarios ka mama. Mama teteh ampunten tidak samudaya kalepatan lahir dugi ka batin pemalas teteh sering nyusahku ngarepotku ka mama abdi teu tiasa mulang tarima
Punten anu kasuhun. Doakeun mama. Mugia abdi enjing bade ngadahu kajajaka pilihan abdi. Mugia aya dina kabagcian. Mama, tuang putra ayo nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun. Mugi aku ngalangkungan penging pangapunten sareng doa ti mama. Sadaya kabagjaan kasayan nyerengan kanggo hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis gubrageun mastaka hidup dina pangkonan mama. Sungkem ka mama. Duh mama, hapunten abdi tina samuda kapatan terakhir dugi kebatin. Hapunten sadaya daya, hapunten sadaya daya. Mama, hapunten abdi rumaos abdi seueur ngaraeutan kana manah mama. Rumaos abdi seueur ngesekeun ka mama. Abdi teh tiasa molang tarima. Mugia mama sing panjang yuswa. Mugia urang sing tiasa sasarangan dugikan ka sepuh. Hapunten anu kasuhun abdi ngasukur tiasa ngadoa. Mugia sadaya doa sareng kasayan mama digentos ku Allah memang pirang-pirang sawangsulna. Mugia rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng pangapunten tina peti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis ayeuna geura cengkat rangkul salira mama tangkep mama aku hidup. Dedeh teuing gelis putra mama. Dedeh teuing gelis putra mama. Asa cekeneh mama ngurusanan ka hidup. Asa cekeneh mama ngalahirkeun hidup. Ayeuna hidup geus jalugjug jangku. Ayeuna hidup geus jalugjug bangku. Mama tak acan sono ngurusanan ka Neng. Mama malang ngalepaskeun hidup. Sok sidep aya adalah di kumaha hirup jeung batur. Tapi ayeuna geus junuk kana ayeuna geus datang kana mangsana hidup kedah beber layar. Bral anakku, hidupku mamah didoakeun. Mugia rumah tangga hidup salawas sing aya dina kabagjaan. Doa mamah nyerengan kanggo hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat disun taar mamah. Taar mamahna disun ku hidup ditahan heula bada dipoto. Tahan heula gelis mamah tak ieu buktos dong putra. Nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Tah sok mangga cengkat gelis ayeuna gentosan taar Neng ku mamah nu disun. Sok mamah disun taar Neng. Tah gelis ieu buktos mama disun taar Neng. Ieu mama hidup ngahapunten. Ieu buktos mama ngahapunten sareng ngaridokeun pisan ngadoakeun ka hidup bral anaki. Cisoca mama, cisoca kasedih, cisoca kabingah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat ayeuna alhamdulillah. Ayeuna diwasuh dampal sampean mamahna amparkeun andukna dina pangkonan hidup lajeng diwasuh. Mangga sampean mamahna kana pangkonan mangga. Neng istighfar heula geus. Astagfirullahalazim. 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 Sayaktos naridana Allah gumantung karidana mamah sareng bapa. Sawangsuna penduna Allah gumantung ka penduna mamah sareng bapa. Keur ngabersihan raga hidup. Keur ngabersihan jiwa hidup. Keur bersihan sampean ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis mangga candak. Mohon mangga. Sok gelis bersihan bari dipencetan. Gerak sosonoan asal anu janten ibu. Tah gerak emutkeun. Hidup kantos nyentak anu jadi kolot. Hidup kantos nyentak anu jadi indung. Najan indung teu kedal Neng. Tapi eta anu ngalantarankeun Allah bendu. Indung mah taya barang kinasihan kanya ada taya wates wangen
Ayeuna hidup seureung hese gerak bersihan jiwa hidup, gerak bersihan raga hidup, pundut pangahampur sok gelis dibersihan salajengna dielap gelis mangga terus nganggo wawangian sengitan salajengna mangga gerak disengitan ieu ngandung hartos hidup sing bisa jadi anak anu soleh anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat kulawarga bahagiakeun indung anu ngakandung bahagiakeun indung anu ngakandung mangga sok ayeuna neng kapengker sakedik sungkem kan sampean mamah mangga sok gubrakeun mastaka hidup mamah mundur sakedik sok neng ka dieu sok mama sekali dia abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan rumaos abdi ka mama seureung ngaraheutang rumaos abdi ka mama seureung ngahesel mama ampun Gusti abdi hoyong lebar tina kecap doraka tinu jadi indung ampun Gusti mun aya nu leuwih mah titiban kecap ampun naon kecapenan mama abdi hoyong kabuka lawang pantes doakeun mama ti kawit enjing abdi babeberen layar tarik jek mugia sing aya dina kabagjaan anu ngalangkungan kenging panghapunten sareng ridho ti mama amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis mangga cengkat rangkul salira mama ku hidup tangkep mama dedeh teuing anak mama dedeh teuing gelis hidup dipikanya pisan ku mama hidup dipika asih dipika dedeh najan ti kawit enjing urang tos teu sasarengan kumargi hidup gaduh kulawargi nyalira tapi sing yakin najan tadi penta doa mamah nyerengan kanggo hidup amin ya Allah ya rabbal alamin mangga gelis cengkat alhamdulillah tepangan ayeuna ka apa mangga alhamdulillah gelis sok sateuacan diwasuh tinggal heula rarai apa ku hidup calik heula tinggal heula soca apa tah gelis ieu pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana cukang lantaran hidup lahir ke alam dunia ieu apa hidup dugu lupet nyawa teu nolih kacape ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejekeun hidup aya anu dirasa oge teu dirasa apa hidup milarian nafkah barang jeung penting aya anu dirasa oge teu pernah nyarios ka hidup capekna nyerina gering ku sabab bapak bagja gaduh harapan hidup jadi murang kali anu tiasa baktos kanu jadi sepuh sok gelis ger emut-emut deh hidup kantos nyentak kanu jadi bapak hidup kantos nyentak kanu jadi kolot eta nu ngalantarankeun Allah bendu gelis ger emut gende teu sakedik di mana badan mungkas mangsa lalagasan sepuh natos dipundut ti payeun ku Gusti Allah tah geus tapi hidup di dia bagja hidup masih kena tiasa ditepangkeun sareng anu janten bapak anu ngarupikeun ieu keramatna hidup kanggo ngabuka lawang pantos surga anu salami ku hidup kapopohokeun hidup kantos nyentak hidup kantos ngebetrik kana atina hidup kantos sisirikan kanu jadi kolot gelis kanggo ngebersihan jiwa hidup kanggo ngebersihan raga hidup ayeuna gerak kedalisan gerak punut panghapunten suhunkeun doa sareng kasayanana mangga nyeri Bapak abdi hampunten tina samudaya kalepatan dilahir nugi ka batin rumaos abdi seueur gesahkeun abdi ngahesekeun ka bapak dinten enjing abdi bade nikah doakeun mugia jodoh abdi sing aya dina kabagjaan ya Allah ya rabbal alamin sok geulis gubrageun mastaka hidup dina pangkonan apa duh apa abdi tina
ngapunten sadaya-daya. Hapunten abdi teu lahir dugi ka batin. Rumaos abdi ka apangan saukur nyesahkeun sareng ngesekeun. Apa abdi teu tiasa mulang tarima. Sadaya doa sareng kasayan apa digentos ku Allah nemangkeun. Mugia apa ti kawin enjing abdi bade muka lambaran anyar. Muga sing kenging kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten ti apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat rangkul salira apa netang. Duduh teuing gelis putra apa. Duduh teuing gelis putra apa. Asa cekeneh bapak ngurusanan ka hidup. Asa cekeneh bapak ngurusanan ka hidup. Bapak hariwan, bapak melangsok dalah hidup aya dalah di kumah. Tapi sing yakin najan bapak tos teu sasarengan deui. Doa apa nyerengan kanggo hidup. Mugia hidup sing kenging kabagjaan. Mugia jodoh hidup, jodoh anu tiasa neraskeun kadeueuh jeung kanyaan. Tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geus cangkat disun bapana disun taarna tahan heula. Tahan heula. Mangga altos cekap kentosan neng ke bapak disun sakedap. Bapak disun taarna heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Tos ayeuna diwasuh sampean bapakna mangga. Amparkeun andukna dina pangkonan hidup mangga. Mangga amparkeun bapak anduk mangga sampean bapakna ngadampal mangga. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Hidup kantos nyentak kanu jadi kolot. Hidup kantos nyentak kanu jadi bapak. Sing emut gelis raoskeun emutkeun di naon anu janten dosa hidup kanu jadi kolot. Bapak hidup makanya taya wates suami taya barang kinasih dugikeun sabaraha taun lamina hidup ngahesekeun kanu jadi bapak. Gera bersihan diri hidup, gera bersihan jiwa hidup. Sok ayeuna gera dielap mangga digaringkeun mangga sarengsena dielap mangga gera seungitan ku wawangian ieu ge ngandung hartos sing jadi anak anu tiasa ngajaga harkat sareng keluarga. Sok mang kahandap deui bapak sampeanan sok ayeuna neng mundur gubrakeun mas dina pangkonan bapak. Na sampean bapak mangga. Mangga sok. Bapak hatur nuhun parantos ngantik ngadidik ka abdi. Bapak atos ngarawat ka abdi. Mugia bapak sing sehat walafiat. Adugi kadanget ayeuna katampi kana sadaya kasayan bapak. Bapak enjing abdi pada ngadahuk ka jejak pilihan abdi. Mugia apa? Abdi hoyong diwalian. Mugia jodoh abdi, jodoh anu tiasa neraskeun ka deudeuh jeung kanyaan. Tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cangkat dirangkul salira apa nak hidup tangkep apa. Banget gelis hidup dihampura ku bapak. Hidup didoakeun ku bapak mugia salawasna hidup sing nyerengan dina sadaya kabagjaan. Allah ya rabbal alamin. Tos gelis cangkat ayeuna bapak sareng mamah calikna pacakep. Neng rangkul mamah jeung bapak ku hidup mangga. Tangkep mamah sareng bapak. Teuing gelis. Dodoh teuing gelis putra mamah sareng bapak. Dumiangkeun ku mama, hidup didoakeun ku bapak. Mugi hidup sing kenging kabagjaan. Doa mama, doa bapak nyereng. Ngan bapak jeung mamah nitip gelis. Jaga hidup ulah ngadakwa hampura. Mamah jeung bapak ngan saukur nepi ka kieu dina bisa mikanya angka hidup. Jaga hidup ulah ngadakwa ka Gusti Allah tina kana sagala dosa jeung kasalahan bapak. Ngan bapak nitip gelis. Hidup dina ngembah segala hidup rumah tangga. Hidup jadi anak anu soleh. Jaga harkat jeung martabat kulawarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos mangga gelis cengkak. Ayeuna mangga tepangan mangga neng mangga langsung ke tempat siraman. Neng gaduh raka. Mangga
rakana kakak dia. Rakana. Langsung ke tempat siraman Pak itu ya. Terus ke siraman ya tempat siraman Pak. Anu ngawak kira kan. Sok neng mayun karaka neng mayun papayun-payun. Payun dihandap calik. Sok mohon calik, aa calik dihandap. Aa dipalih ditu, aa dipalih ditu. Neng ayeuna punten karaka neng sungkem karakanya karena pangkonan aana rangkul neng na kuduanana sok tangkap kuduanana ku aa sok aa sok sisirikan ti urang sok sisirikan ti aalit urang sok silih paseaan urang sok silih badan tapi tidak nget ayeuna aa urang cuang silih lubarkeun urang cuang silih lubarkeun kalau aku ulah anu pakai ulah aya tes moga keluarga orang keluarga nu aya dina sauyunan sakali dia abdi nyuhunkeun di hampura abdi bade ngambah hirup rumah tangga hirup jeung batur doakeun mugia doa sareng panghampura tinu jadi raka ieu nu bakal ngabuka lawang kabagjaan kanggo rumah tangga abdi amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis cangkat rangkul sok dirangkul heula neng ku aa na sok ditangkep sareng we ku aa sok sareng teh Rai aa duduh teuing gelis Rai aa hidup ieu hampura pisan sawang suna aa oge sami aa sok sisirik urang sok silih badan urang sok silih paseaan tapi tina banget ayeuna urang cuang silih lubarkeun urang cuang silih doakeun mudah-mudahan rumah keluarga AA oge sing aya dina kabagjaan sasarangan amin ya Allah ya rabbal alamin dirangkul neng di tengah AA palih dia saurang di tengah sok AA palih dia AA tangkep bapak sama neng dihandap neng mayun ka mama sok tangkep mamahna sok sadena tangkep ku AA jeung sok tangkep sasarangan tangkep dedeh teuing geulis putra mamah putra bapak hidup di hampura mugia putra mamah sareng bapak hidup sing jadi anak anu soleh mugia kulawargi urang kulawargi anu sapapait sama manis ulah nepikeun pegat jeung dulur ulah nepikeun poho jeung dulur bral anaking kanu leutik kanu gede ku mamah didoakeun hidup sing salawasna sing aya dina kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin tos mangga geulis cengkat mangga neng mangga tes mangga kapan mama sareng bapana mangga sami sareng bapak mangga ayeuna di awalan ku mama sareng ku bapa bade disiraman ieu hakikat namah ti Allah mudah-mudahan neng naon anu janten hahalang dina raga hidup dina badan hidup neng wudu heula mangga kucurkeun bapak seperti kucurkeun sok neng wudu heula
Sok doakeun ku Bapak tuang putra. Neng ngadoa mangga bismillahirrohmanirrohim mangga. Bapak doakeun tuang putra mangga bismillah mulia sing seueur nu mikanya sing seueur nu mika asik bagja salawasna. Bagja dina mayunan sagala laki rabi. Mangga bismillah mangga Bapak diwasuki. Karena tak-takna Bapak anu kenca kana tak. Ibu cekap simpen Bapak. Nengna ditangkep ku Bapak disun taarna damisna sok tangkep nengna ku Bapak. Tangkep. Doakeun ku Bapak. Tos cekap Bapak. Mangga Bapak kapali sisi enak Mama kapali dia. Anu badang nyiram sepada seserangan kapali dia. Mangga Mama nyandak. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga Mas takana Mama. Disun ditangkep nengna ku Mama tos doakeun ku Mama tangkep anak mangga kapali dia mamahna kapali itu deh anak mangga bismillah ieu miangkeun ka hidup ngadoakeun mugia hidup sing salamina aya dina kabagjaan mugia hidup sing salawasna aya dina karidon Allah anu janten hahalang dina raga hidup mugia sing tikawit ayeuna dilubarkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga sok ditangkep nengna ku doakeun sok geulis tah ieu geura susonoan heula sareng neraka hidup sok geura silih doakeun mudah-mudahan hidup sing aya salawasna dina kasayang kaakuran mangga mangga nyandak doakeun heula caina ku nyandak heula caina mangga sasiuk ku doakeun niatkeun lillahi ta'ala mugia karidon Allah nyerengan hakikatna ti Allah syariatna ku seueur anu ngado kabuka mugia ieu sing janten panto hidayah kanggo hideung kanggo ngabuka lawang panto surga tos mangga cekap pohon sok ditangkep nengna ku mangga tes aya kene atas pamiatan mangga Bapak sen mangga saderekna nu masih kena bade ngiring ngadoakeun hakikatna ka Allah syariatna ku cai anu keng ngadoaan mugia ieu sing janten sababiah kanggo kasayang kanggo kamaslahatan kanggo kaberkahan kanggo ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah amin ya rabbal alamin. Mangga tes alhamdulillah. Dan ayeuna Mama sareng Bapana aya di paling sisi di dieu punten. Sok Bapak pali dieu. Bapak potong rambutna sakedik dibuang. Kanggo mungkas tina sadaya kokotor hidup sakedik we kanggo sarah. Sakedik we mangga. Tah sakedik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sok dipotong Bapak alungkeun. Mangga ayeuna ku Mamah. Tos geus Mamah palih dinya. Mangga. Candak Mamah rambutna sakedip mangga. Candak alhamdulillah. Pamungkas ieu naon anu janten hahalang anu ieu dina raga hidup alhamdulillah. Ayeuna salajengna tempelkeun raraing neng mangga sok tempelkeun ka handap Mamah sareng Bapana tinggal ka foto. Tangkep cepeng. Tahan. Lajeng disun nengna ku Mamah, disun ku Mamah ku Bapak disun. Tahan dedeh gelis tah ieu. Kanya Mamah tos atos. Aana ka dieu pangmangkukeun sakedap. Aana punten. Punten ieu pangmangkukeun sakedap. Tahan sok Mamah tangkep sasarengan nengna. Aa sasarengan sok. Momen anu sakieu bahagia sakralna hidup ti Alif ku Mamah sareng ku Bapak. Dipikanya dipika asih di dama-dama ayeuna ngarepikeun ngais pamungkas tilu janten raka anu mikanya asa mika cinta. Tos mangga. Mangga. Ayeuna bade disawer Mamah moal. Sacandak panyaweran. Mangga bade disawer, sawerna candak kapalih dia. Alhamdulillah. Atas nami Restu Singgih Wedding Organizer mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga atas kerjasama dan kepercayaannya. Saya dari tim siraman upacara adat Bangyang Sunda kerjasama dengan Restu Singgih Wedding Organizer juga mengucapkan turut terasa bahagia. Neng Tita, semoga Ananda menjadi keluarga yang diharapkan, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, menjadi anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua dan juga menjadi teladan untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Mangga saweran anak tiasa dicadak neng ka panggung ti panggung geus nyawerkeun. Diawurkeun Mamah, Bapak, Aa mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kapalih dia. Aa tinggal kapalih ditu Aa. Tinggal kapalih ditu tuh. Wur awur ngawurkeun pangantenan. Alhamdulillah. Wur awur ngawurkeun pangantenan. Alhamdulillah ya Allah. Bahagia sadaya kanggo panganten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ieu kabingang anu daya hidang tiraka ti kulawargi sadayana. Mudah-mudahan sing kagentos doa di sadayana sing janten rumah tanggi anu apakah dia ayah teu? Mangga neng tiasa dicanak kabung Ka panggung aya ka panggung. Sakitu anu kabihatur dina reunteuyan acara siraman. Hapunten anu kasuhun pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.